ka mana Riz? Kaditu nengan awewe sugan aya Mang Nur bedia. Ente Aris hayu we awewe jeung awewe nu diomongkeun teh. Iraha ente mawa awewe. Cih, mangawan. Nah urang kudu bebeja ka mawan mun mawa awewe. Terus ekna dia megat. Riz, geus cicing heula di dia aing njem motor sakedeungnya. Katongong Cicing ka mana wis nyungsep. moal Eking eta mah eking. Eking da aing baheula kongsi buka eking mah. Aing njem motor sakedeung daguan aja si Wan di dia ya. Aing deui. Nya. Poyahna aing sakedeung aya perlu eta tongonya. Ulah lila. Moal kalem. Ulah erek neang. Heeh ya alem geus Lah bisa Mang Nur. Nah bisa sagala aing balap jeung Padran teh orang sige meunang aing lah kumaha sia mah. Aduh. Nyungsep. Moal sakedeung daguan di dinya tah. Aing ora laur. Ka hade. Dulu. Aduh, malah abuh mawa itu. Nya basok nyangkol motor eta. Nyaho tong bubur mau air eking lanceuk aing kamari we genina suprapit pan nyungsep ke balong. Aduh. Moal nyungsep itu. Nyaho aing lah teu tanggung jawab. Cing cuang deuleu ka dieu euy. Oh, han. Ini aing kagencet. Aduh. Wawan. Si Wawan kawan Wawan. Sorana di mana? Wan tolong Wan. Cek aing ge. Motor urang da itu nyusruk. Wan, Cek aing na supra ka balong. Iya, Wan. Nyungsep kumaha ieu? dia cokot aing eta. Motor angkat teh. Aduh, cek aing ulah ku polontongan ieu mah eking. Nyempret. Wah, lo bakson omong aing ya buru ya tulungannya. Aing buru ka dieu ya. Cokot aing nyeri ya. Cicing atuh laang ieu motorna teh naon Dis? Motor. Sok munurkeun motorna. Wah, kasar kana motor kunyuk aing ya nyeri. Allahu akbar kedua adik haram jadah pisan. Awan. Naon atuh pan ieu motorna yang bisa rusak, motor RE King ieu mah. Aing. Guna naon nih? Teu aman. Neug naon ieu nu nyeri? Da cek aing ge ang ulah sok loba polontong dina Supra we nyungsep lah. Suku aing sigana patah tulang teh kitu wan. Mana cing nepo? Heuh geus atuh heula nya urang erek neang teh teh. Heuh jeung kumaha teh angna nya. Heuh ieu aya mawa RE King udah tuh pararadu tuh deh. Kahade sia ke tikuling Wawan. Ngono kieu moal aing. Bisa dimauan ya? Ada sampai Iya di kopi kampung. Aduh, tolong. Pengen lecek aing ngapung anjing, motor edan. Hi anjing. Aduh. Ma. Kembang ieu aus kieu euy. Moang doyok ya kembang teh ieu aus euy. Jual sia ku aing lah. Mungana aing unggang nginjem duit teh dibere aing. Para rusing kieu malah. Ngajak ieu ku aing jual ku aing malah. Yakin aing mah bokeuna geus aya butuhanana. Lem berit, lem panci, hayang irit kawin ka banci. Ulun, Macil, Bonsai saya. ya bonsai saya dong Macil. Keren ho. Duh, meni alus. Mau dijual ya? Aing resepsan ya, Mang. Lah moal mang urang teu boga deui ieu minangka bonsai nu waras teh euy. Malah ka dijual mang euy nyaah keneh mang euy. Lah atuh wayahna Mang Nur Mang beli kurang. Ya aing resep pisan ya nu kieu. Moal aing malah ka dijual mang acil nyaah keneh. Lah, geuraku mau dijual, Mang. Aing resep pisan ya. Dibeli ku aing 200 malah. Anjir 200 euy. Kembang lagi nu si doyok ieu lah jual ku aing. 200 mang acil. Mahanya euy. Nyaah namanya aing teh ieu teh. Satulah tambahan 50 deh Mang Acil. 250 lah aing bae sok wae dijual. Lah, eueuh aing 250 mah. Duit lagi aya sakikituna. Di erek sok ya di duitan. Tah. Uang ditambahan ya 50 mah. Oh, deui. Eta sakikituna, Mang. Heuh atulah aing nyaah ge tok wae lah gue. Siap. Anjing ya mah kembang jeung aing gede keneh. Kembang mah. Mawana aing tuh. Kudu ngajak naon ang? Iya ngejual kembang Mang Acil 200.000 tah. Da ieu mah kembang urang menang meuli ti angmu. Nah nu angmu kumaha wawan pan ieu menang meuli aing ti angmu di duitan tibade teh oge. Naon ieu mah geus dibeli, ang geus saminggu ge ku urang geus dibeli na ang. Kumaha ieu ang irah meuli? Na Saminggu naon emang geus sabulan dibelina ku aing ge ieu mah. Singdem ieu mah ang geus dibeli ku urang ti angmu. Jig we tanyakeun ka angmu na. Siapa patuh. 2000 heuh teh sanu benerna.
Kurang. Geus menang meuli. Dari gue kan dikenit na. Oh, kena dibeli. Iya terus satu. Kurang. Geus dibeli kangmu, acil. Kumaha ieu dibeli? Bawa ku aing kantor polisina ka dieu. Aing ya kita ngacil. Di saat itu. Kenaon si Garnewan si Mas itu ngerek bersai aing. Benar nu saya Ieu mah teh. urang geus dibeli. Aing, ieu mah. Urang. Astagfirullah, eta ngurus perebut bersai aing atau bersai aing nah di kamanakeun we. Ieu Teu angin aku. Tah atuh ka ditukeun Aing itu. udah capek ya mah. Baran ka ditukeun Mang. Ya. Kumaha teh? Kade ruksak. Oh. Awas potong bersai mah. Oh. Oh, gue nya. Urang ka ditu. Naon? Awas ki ente ti guling. Papa cenah atuh dioyak-oyak itu tuh lho. Duit Si aing Gari. kumaha wa? Duit aing naon? Itu tadi teh kita dibeli. Kumaha dibalinya? Heeh. Mang Nur. Nah si atuh lain kita tadi udah tuh kan itu tuh ka aing kan. Ya sebentar teh Mang Nur. Aing teh Mang Emuh cenah. Iya Ang Emuh teh. Aing kumaha yuk. Wan. Naon? Mana keur naon? Siga nu ulang-ulang gitu, siga teu kurang gitu euy. Yang udud kopi aing lah lieur dulu ya. Buka udud. Cih, sugan aing sia boga aing minta udut tadi nama ka maneh. Gua aing keur cicing ieu teh yang udud teh yang ngopi dia kan duitnya cong meuli. Daek. Daek teh. Iya tuh. Aing mah duit mah banyak aing mah. 2.000 mah 2.000 mah nya. Gocap 2.000. Ya, beli sabungkus Samsul. Tak kasih didis kadinya ka warung si didis. Heeh. Ajo. Lah. Ajeun yang udud. Meuli. Wah, iya atuh sia sok lang nutup lu. Des. Beli udud deh. Mang Wawan, masih rokok naon Mang Wawan? Hayang Samsu aing lah. Samsu jeung kopi hideung euy. Ji, pas biasa nama Wawan gini super, kalau ka Samsu ayeuna mah geuning kan. Aing heueuh super ieu mah nu lanceuk aing si Mas Nur nitah lah. Nitah wae hayu wae ka aing goblok. Buru-buru Samsu lah loba ngomong. Aing jeung Mang Nur mah ulah ting meuli atuh Mang, kulut kamari buruh. Ieu we ya. Buru atuh. Tah ieu Samsu mah. Gen Samsu rada alus bae lah. Lain pan biasa nama Samsu ko oneng. Keun wae pan eta hitung-hitung buruh kamari urang. Oh iya mah mere. Lain Lain meuli. lain meuli. Oh heueuh atuh. Sade sing nepi pangmikeunkeun Mang. Dati urang na mere eta mah lain meuli nya. Heuh ayeuna ku aing langsung nindikeun pan aing ge yang udud. Heueuh nuhun atuh Jadis. Kudu make duit Oh, Mana, gua Wan? Samsu biasa mah aya kieu kieu nu hideung nu mahal ya mah. Ajen teh aing ge geser wae dangeunna. Heeh, pulangna di warung kene di sini kene. Pulangna, cepet pulang Di sini didis kene. Di warung kene. di warung kene. Oh, aduh aing baru kali itu tuh engke. Tinggal coklat we. Da eueuh pulangna. Lah aing atuh parulun kudu nanagean lah nu kitu mah teu beuki aing ge perlu indit we heula. Mohon atunya. Si Garnewan ditambah urut pulangna dituna di warung deh. Aing geus kudu ka ditu Teu mah teu purun ongko aing mah sarua aja nginit-init keneh. Garnewan dasar. Mang Didis. Aya naon Mang Nur? Ya abi bade nyedak angsul tadi. Angsulna si Rakoning masa anu si Wawan. Pan angsulna di dia saurna teh nya. Nah, sunaon Mang Nur, pan tadi rokok Samsu mah abi masihan ka Mang Nur nu tilas kapungkur teh ku abi nita ka Mang Nur. Eta buruhna ku abi pasihan rokok Samsu. Aduh, nanya Mang Didis. Pada cek si Wawan macana tadi angsulna di dia. Ari horeng pamerenya. Eta mah ti abi masihan Mang Nur sanes meser. Aduh, aing si Wawan. Sebenarnya bener menang meuli Mang Didis. Aing mah apa sih mah? Kelang susuralnya, nuhun Mang Didisnya. Uhun heug Mang. Karunya Mang Nur euy si Mang Wawan sugan teh nepi lah dasar Mang Wawan. Milik mati mana we, gocap pertama. Rezek aing ketipeng.